Bismillahirrahmanirrahim. Manana walau alam binurodi. Wa idza qila yang mana di mana diucapkan lahum kaya jama-jama munafik teh aya lihaulai tegas nama kaya jama-jama munafik la tufsidu ulang rusak karena kabeh fil ardi di muka bumi bil kufri kusabab kufur wa ta'wiki jeung ngajodoet kana imani tina iman. Qalu nyararita jama-jama munafik. Inna nahnu sesungguhnya saestuna abdi sadayana eta muslihun keur ngabangun keur ngamaslahatkeun. Walaya sajen teu aya naon mah perkara nahnu ari kuring sararea dina perkara di pasadin kalaya rusak. Orang Rasulullah SAW dan menjawab alaihim nolak alaihim kaya munafik kabeh alas singingan innahum sesungguhnya eta jama-jama munafik teh umari jama-jama munafik eta mufsidun jama-jama rusak kain ngabangun rusak walakin la yasurun tetapi nanti nyalamun bersanaun ia jama-jama munafik didalika karena eta keur ngarusak. Wa idza qila di mana diucapkeun lahum kaya jama-jama munafik aminu anjeun teh sing nya iman ngimankeun ka masuk perkara amanan iman sana manusia. Ashabun Nabi itu nama para sahabat Nabi. Oh, nyarari kali jama-jama munafik. Anu minu na kuring kudu ngimankeun kama kaya perkara amanan geus ngimankeun saha saha jama-jama nu barang. Ai ajuha jama-jama nu bodoh. Ai lataqal wa migawe, lana palu moal migawe kuring kapirin sapertos pagaweanna jama-jama nu barang. Allah Ta'ala rodan sebagai penolakan alaihim PKB ala sini inaum justru sanyana ya jama-jama munafik kabeh hum ari munafik kabeh eta sufahaun bararodo walakin la ya'lamun tetapi nanti nyaraun ya jama-jama munafik dalika kata bodoh. Ciri salajengna meunang jama-jama munafik kamari ngaku iman padahal teu terus dina hatina aya panyabat tanu katilu nama ngarasa ngabangun padahal teu rusak. Mana ayatna tanya di mana diucapkan kata jama-jama munafik ulah ngarusak di muka bumi maksudna ngarusak teh nyaeta kufur jeung nyieun bobodohan yang kamu plase dina iman dibagi-bagi kapeung beungeut ka dieu sakapeung beungeut ka ditu. Kumaha nate qalu innama nahnu muslihun. Justru saya teh keur ngabangun, kami teh keur ngabangun. Nah, diwalar ku Allah ala innahum mufsidun. Eta jelema-jelema teh sabenerna keur ngarusak ngan teu sadareun keur ngarusak. Nah
kebalikan kenyataan tapi fakta. Masalah mufsidun jeung muslihun. Mufsidun mah dina pasalah ngarusak. Upami muslihun mah dina salahat ngamaslahatkeun. Jadi pagawean jalma nu soleh adalah muslihun, ngaislahkeun, memeres. Atanapi membangun. Nah berarti kedah terang patokanana mana disebutkeun ngabangun, mana disebutkeun ngarusak. Naon ari muslihun? Muslihun itu dina salahat ya tadi. Jadi hiji pagawean nu dilakukan sesuai aturan jeung peraturan. Eta soleh namanya. Al-qaimu bi hukukillah wa hukuki ibadihi. Jadi hak-hak ketentuan-ketentuan anu geus diguratkeun ku Allah dilakukan. Tah eta soleh ngaranna ngabangun. Contoh kisah Nabi Nuh ge dipayun aya. Ketika ngageroan putrana Nabi Nuh nyarios kieu, ya bunayya rakam ma'ana. Ya bunayya anaki ka dieu naik jeung bapa. Bareng kana parahu. Maksudna teh sok sanajan eta kan ante iman kalau jeung kana kerasulanana Nabi Nuh. Jadi dia hanya mengakui sebagai bapak, tidak mengakui sebagai rasul. Kumaha cek si Kanan? Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Moal sana bapak rek neangan gunung we nu luhur. Nyalametkeun ka kuring. Teu daekeun ka keukeuh. Keukeuh teu daekeun. Kasih Kanan teh. Kalapokna teh sa'awi ila jabali yasimuni minam. Saur Nabi Nuh, la asima yauma illa marrahima rabbi. Anaki nglayan salamet poe ieu. Kecuali zaman lebih kasih ku Allah. Ayeuna keukeuh. Tah geus kitu da ka anak banyak. Kalau Nabi nyarios Rabbi innabni min ahli. Gusti pantun anak mah eta mah kulawarga abdi. Salametkeun we cenawaan ka ahkamul hakimin. Pan salira teh dat anu pangbijaksana bijaksana. Anu barak maha bijaksana. Nah artinya lamun bahasa Togmo mah bahasa Togmo Nabi Nuh teh ya Allah nyuwun kebijaksanaan we tulakeun bae teu akur oge. Putra abdi mah da eta mah keluarga kitu maksudna. Saur Nabi Sulaiman Nabi Nuh kumaha? Saur Allah kumaha? Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya Kanan itu bukan keluarga. Padahal jelas itu putrana. Bukan ahli. Nah berarti ahli dirinya
ikatanana tidak hanya ikatan nasab, tapi ikatan akidah. Kulantaran teu akidah antarakan anjeun Nabi Nuh ngajan dina konteks nasab sakulawarga, sabangsa, saturunan, sanagara, saimah. Tapi saur Allah laisa min ahlika, lain ahlikan. Naon alasanna innahu amalun ghairu sholih. Nah eta amal anu teu tartib, teu beres. Ya artinya lain berarti kan anu boga amal baik. Pasti seueur kan anak Nabi. Ya kabayang lah Nabi Nuh teh dakwahna 850 tahun. Jika dia mah nya teu ngalaman mawa anakna. Minimal nganter-nganter wae mah. Tapi ngabantuan di rumahna, ngabantuan di kebona, ngabantuan di lapanganana dan sebagai anak. Tapi eta ku Allah disebut innahu amalun ghairu sholih. Walaupun dia melakukan, tapi tidak sesuai aturan, tidak sesuai tahapan yang diharuskan. Kurang salat maghrib bieu contohna teh. Lantaran hoyong loba ganjaranana salat maghrib teh mungkung daek dan teh 8 rakaat. Sholli fardhu maghribi tis'ata rakaatin. Lillahi ta'ala niat abdi salat maghrib 8 rakaat lillahi ta'ala. Cik eta keur ngabangun keur ngaruksa. Najan leuwih loba oge rakaat. Naon sababna? Sabab teu sesuai aturan. Salat maghrib mah teu loba. Nah, jadi aturan disebutkan muslimun itu lakukan pembangunan sesuai dengan prosedur aturan main. Tak keur ngabangun keur ngamaslahatkeun. Mun teu sesuai aturan eta keur ngarusak. Urang sakit kepala, mesel we bodrek. Dibaca aturanana. Dewasa 1 tablet setelah makan. Anak-anak contohnya setengah tablet setelah. Kulantaran geus teuing liurna ibaratna teh 10 tablet sekaligus dibuangkeun. Cik eta keur ngobatan, keur ngamaslahatkeun, keur ngaruksa. Memang si bodrek, memang obat sakit kepala. Tapi ketika dilakukan tidak sesuai aturan, maka itu lain kenapa. Ibu-ibu kabita resep bala-bala cross judulnya. Terus ayat hapanana didinya nganah cenah merada liket tamahan bahan kesemen batu dina bahan anu saya judulna mah nyen bala-bala. Tah insyaallah eta bala-bala teh belas kayak kesemen batu. Jadi yang karena bangun karena rusak. Atau arsitek geus ngagambar imah di
Di dia pertengahan di paling itu ibaratnya WC, paling payun ibaratnya garasi. Bring gaya tiluan di rumah nyarana senok tembok menyenak ember jadi pacul berlalu. Kemana? Iya lagi ngabantosa. Bagiannya naon nya WC sebenarnya. Darahnya WC tadi diharapkan imah. Gitu kan? Padahal WC teh kejadian ku arsitek teh aturan teh ditukang gitu. Diharapkan imah dengan alasannya bantuan. Make bata tidinya, make besi tidinya, make semen tidinya, ngilu barang makan tidinya. Ngilu ngopi tidinya. Tah eta lain keur ngabangun, lain keur ngabantuan keur ngarusak. Nah, eta bedana muslihun jeung mufsidun. Tah kalakuan munafik teh boga rasa ngabangun padahal keur ngarusak. Sebab apa yang dilakukannya tidak sesuai aturan main. Nu dikudukeun. Rusak we aya dua mojang jeung jajakan. Nu hiji mah terang-terangan nanyaan kemudian kawin. Nu hiji mah dibawa kabur ka mana we. Bareng tah kamiana mah. Nu ka hiji jeung nu kadua. Teu robah. Mojang nu kahiji nu kawin jeung mojang nu kadua nu kumpul kebo gitu. Sok sanajan hasilna sarua anak. Tan hiji mah keur musyrikun ngabangun. Hiji mah keur mufsidun ngarusak. Banyaklah contoh-contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah aturan wujudna Al-Qur'an. Kemudian dina teknis di lapangan itu direalisasikan, diwujudkan Rasul. Termasuk kebijakan-kebijakan di lapangan. Contohnya nu kamari dicontohkeun perang Uhud. Mana teh dimusyawarahkeun malemna teh. Musyawarah itu mapan umum munafik yang ngiluan di jero. Kuring ditantang, urang sararea sama ditantang pikeun bertemu di Uhud jeung Quraisy. Quraisy rek ngayakeun pembalasan dina kekalahan perang Badar. Cik kumaha pendapat anjeun? Siap cenah Rasulullah lawan. Urang sareng anjing. Kumaha cek munafik entong cenah Rasulullah teu lagi geus antosan cenah di dieu. Cek anu satuju ini piraha ku cenah anjeun dengan ngadaguan musuh datang barorah konsentrasi cenah. Nah Rasulullah mas Ghazwah jeung Sariyah 70 peperangan lebih tidak pernah aya hiji oge anu menarik musuh kalembur sadayana kaluar sebab kurang strategis. Lamun musuh di dagoan di Madinah jaba mikiran musuh, jaba mikiran pamajikan bisikat tembak, pikiran anak. Dina meunangna oge anger kana teh kudu beberes. Ripuh ruksak pan tempat. Tak teu pernah aya nu di lembur, di luar we sadayana. Termasuk eta. Tah pacenta-centa antara grup munafik jeung anu satuju harita. Ayeuna ku Rasul dipendengeun kumaha isuk we. Pas enjing-enjing Rasulullah subuh pada netepan subuh geus make seragam perang
sementara geus ngadaguan kumaha kesimpulanna srog teh Pak Abdullah bin Ubay baru nah cenah Rasulullah cios wae cenah ieu teh antosan cenah di dieu Rasulullah maka nabi depan tasir nabi tidaklah bisa lama tahu rumah pernah make karena baju perangnya kudu mundur tah tidinya nyungkelit munafik nyeun we jihad sorangan harewasan we 300 orang nu tina jumlah 1000 kabawa balik nah gitu contohnya pan rarasana mah ngabangun bahkan kete geus balik perang Uhud teh pan seueur nu meninggal tah nyarios nya Yahudi ya namun munafik teh kitu ngalarongong ka Rasulullah bahwa lamun teh ieu urang mah marangut cenah di ditu sehingga ku Allah diwalah dina surat dina ayat di payun yang meninggal itu lain ku pelor lain ku panah lain ku pedang tapi ku aja ajalun la yasrailuna sanata wa la yastabirun walau kana fi burujim musayyada walau kuntum fi burujim musayyada sanajan anjeun dina jero peti besi kan usumna maut sampai Allah menjawab seperti itu Kak jadi bermasalah nu luka ini nu meninggal kan perang Uhud mah da teh aya nu disiplin pasukan Jubair bin Awam maksudnya pasukanana ya nama siap itu sigap Abdullah bin Jubair. Nah itu contoh-contoh mufsiduna kaum munafik. Teu boga rasa yang mana teh keur ngaruksak program. Merusak agenda acara. Nah, ku Allah dijelaskan ala innahum mufsiduna walakin la yashurun. Sing ingat sesungguhnya manehna teh keur ngaruksak ngan teu sadareun keur ngaruksak. Ya. Nah, gitu para ibu sadayana ciri anu tarupina sakieu heula panten pangaosan para sanaya nu ngantunkeun wargi urang sadayana lain kang bas Kang Haji benernya Leding Ciwalen ini meteran we urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan almarhum aya di alam raja